Urang geus Jawa di Pandeglang anu dibere hadiah ku pamarentah ti Kosewad. Urang nyaho di Serang nu dibere ku pamarentah teh ti Gesle. Urang nyaho di Tangerang Jawa Rau ka kiaina ge ti Soledad ti geus nyungseb. Aya deui di Bandung mah tah lain nyungseb deui tah mah ngaguling ka timpah langit. Lain tangga deui geus tah mah. Di Garut sagarut jelema anu elmuna mah beut teka lawan Garut Bandung. Ngaran-ngaran kiai di wetan ulah kira jago na ngaji. Urang mah di Tangerang paling ge ngaji teh datang ka ngelal ngasal, di ditu mah ka ngelel-ngelel. Samsiah teh dilalab. Ukudu juban teh dilalab. Jual maknun mah geus teh dianggap ngaji nya nama di wetan. Ngaran Jabul Jawa mah teh dipake lalab ku nya nama sarua ejeung kitu lain jeung ku lain. Tangkal cau teh anu buleud kitu naon kara? Jantung. Mantap jantungan sia. Jararago ngajina masyaallah malah anu hafizul Quran segala rupa. Tapi ngalegeg dada ti pamarentah daleuk. Boro-boro jang batur jang nyana ge ngalal. Cenah ki uci bisaan bae sia ngomong ku situ sajaek-daek baca ku sia ayat ieu tah aing kebenaran ayat ieu bae aing ge. Lamun lain ayat ieu aing ge teu wani ka sia. Ya sia mah jago pan ngajina. Aing mah teu bisa ngan ieu mah kebenaran ayat ieu dengekeun ku dengkul sia. Pancen teu ku ceuli atuh sia mah gadenge ku ceuli pan dengkul bae paling ngadenge. Ya ki Balam ge dinasehatan ku onta eta ge geus suaratul adat teu ngadenge. Lantaran manusia geus anu ngadek nasehatan kaki Balam saktina luar biasa. Onta dibere bisa ngomong nganasehatannya na tetep bae ditinggalkeun ku nyana. Berarti jelema lamun geus kadah duit pamarentah teu daek narima nasehat.